Sampurasun abli abih nuti Bogor Ciapus. Marhaban ya Ramadan, muga urang tiasa ngalaksanakeun ibadah puasa dilancarkeun kanggo manganggang sanes pil dongeng horor. Oke, abli seneng resep hitung-hitung ngabuburit kanggo manganggang prung. Dilanjut. Ukur ku jalan hayang nyenangkeun manahna. Nu matak asa ngarasa gagal air lebah dinya nama ceyah teh. Da ku rumah saya hirup teh geuning nganyusahkeun kolot wae, kajen kiwari geus boga kasab oge. Nya mitra. Datang tu ari nu matak bungangang kana manah sepuh mah meureun para putra teh sing katingali senang. Ya, rumah tangga sing regreg pageuh. Seperti kasauran mama basa ceyah, tas dirapalan bahula. Loba-loba cenah ari kahayang kolot mah ukur ti silih herang mata. Kolot mah asa punah lamun nejo anak senang. Teu hayang dibere cenah kolot mah. Sabalik napikeun kolot moal aya nu leuwih kiamat. Batan nalingakeun kasusah nu jadi anak. Saperti ceuiah ayeuna. Nya beuki karasa ayeuna mah. Sanggeus ceuiah boga anak beuki tetela benerna kasauran sepuh teh. Karasa bungangangna hate teh. Basa nenjo barudakna ajarag-ajaragan ngajaran pakean weuteuh nu dijieun ku manehna. Tur ladang kesangna sorangan. Da manilat poho kana sagala kasusah teh. Tada teuing meureun mun tiluanana aya. Teu karasa. Lamun tiluanana aya mah bakal teu karasa hese, teu karasa capek digawe teh. Cek ceyah na jero hatena bari segruk we ceurik. Langit kuring langit dikamanakeun yang dikamanakeun. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu kocapkeun dina hiji waktu. Sepanengah keur meujeuhna beuki ngomong. Sabot ceyah digawe. Teureun-eureun baceo atawa ngelak kakawihan wae. Cindekna ti harita kahiji lantaran ikhtiar ceyah sorangan sanggeus dibere sumanget hirup ku lanceukna teh. Kaduana kasawur ku pagawean nu beuki lila beuki loba. Katingali ku indung bapana oge ceuiah geus teu pikah hariwangeun deui. Geus teu matak tagiwur teuing kana manah aranjeunna. Lain bareto ge lain direremokeun ceuiah kawin teh lain. Sanajan ari mimiti namah dituduhkeun ku sepuh, tapi terus namah estu karep jeung angen-angenna sorangan. Basa pruk teh deui bujang jeung lanjang. Kabiruyungan ku kadoa manah sepuh ti dua pihakna. Hahadeanana oge henteu sakedeung-sakedeung teuing. Cukup waktu pikeun silih teleuman. Mangkandi upas pos teh kapan nu nyahoeun di antarana. Mitra kaum dangu.
masa mimiti Ceyah jeung Kang Nardi ngarumah tangga. Kang Nardi teh salaku mandor perkebunan teh. Jadi cek ukuran harita mah barang purung kawin oge keur di wewengkon eta mah Kang Nardi teh kasebut jelema nengah. Biasana mun salaki kumawula di zaman harita mah bojona ge sok kumawula. Lain agul-agul Ceyah ge mun nyebutkeun kaanggo kududungan teh. Dina ngawulana rarasan 3 kali ngalaman ganti direksi Kang Nardi teh. Ceyah teh asa kaanggo pisan dipikanya ku kabehanana oge. Lamun ayana naon di parusahaanana Ceyah nu harita nu janten bojo mandor kapala teh sok pangheulana disaur. Pang nama dina acara nyuguhan tamu biasa nama sok dibrukeun eta teh pagawean. Lamun dina zaman aya mah meureun catering disebutna teh. Hal masak-pasakan segala macem jeung ngabagiakeun tamu anu ti kantor pusat biasa nama nya ka Ceyah nu harita nu sok pangheulana disaur. Saterusna nepi ka pagawean anggeus tara ingkah ti perkebunan sakabeung masok mondok moe di kantor urut salakina teh atawa di imah dunungan salakina maturan pamajikanana pamajikan dunungan salakina. Basa Ceyah keur kakandungan kuno panengah rumah tangga teh keur mejihna pageuh rarasaan harita mah. Boh diukur ku kasugemaan dina campur gaul, boh diukur dina pangabogana. Make kungsi boga sawah sababaraha luwuk sagala. Sanajan asal nangan ukur tina ngagade tapi tuluina kapimilih. Ari sawah teh apan pikeun di tempat leutik mah jadi ukuran kekayaan. Soal ieu oge teu bisa kaliwat ku Ceyah dicaritakeun sabab soal ieu oge tandasna mah soal kekayaan loba kuat kaitna jeung lalakon rumah tangga. Nepi kalebah lalakon pipisahan nu geus kacaritakeun dina episode samemehna. Kumaha cenah Mang Anggang kasang tukangna nepi ka Ceyah jeung Kang Nardi teh kudu tatalakan. Mangga mitra, kieu mimitina mah mitra hayu urang barandungan bae dongengna. Mitra kaum dangu, baheula basa Ceyah jeung Kang Nardi masih ngahiji. Harita teh menerantas acara salametan cukuran si panengah. Jol aya mertua pamaget ngahaja cenah palain ungkula nyalametkeun budak. Ari geus salse pok mertua pamaget Ceyah teh sasauran. Mama teh aya picaritaon. Hayang di barandungan ku hidup duaan. Sabab ieu mah lain perkara salaki wungkul atawa bojo wungkul, tapi perkara hidup duaan. Mama teh butuh duit. Cek Mama Sukarta. Jep geus kitu mah jempe sakedeung siga pisan ku sasauranana nu kadenge bieu teh Mama Sukarta keur ngawahan pikeun sasauran leuwih panjang. Mama ge terang hidup moal boga ari ngagabrok mah. Komo deui ieu tah saja letikan bae mah. Tapi najan kitu Mama po maulah tadi tulungan.
Ari kitu kanggo naon artos teh mama? Cek Kang Nardi. Perkara keur naon-naon mah teu perlu terang Nardi mah. Nganu kudu terang teh. Yen mama lain rek menta, tapi rek nginjam. Moal lila deui. Sama tilo nepi ka 6 bulan ge dibayar. Ceyah teu wani nyarita naon mitra, jempe bae. Tapi eta sasauran mitohana teh geus karasa beda kana pirasatna. Ari sabab ngecelokna duit ka manehna teh lain kakara sakali ieu. Geus rada remen tur tarasa eutik nepi ka sok kudu jujualan ceyah teh. Tapi can kungsi sekali make jeung mulangkeun deui. Nah sabaraha mama perlu artos teh? Ceuk Kang Nardi. 25 juta. Sabaraha mama? 25 juta Nardi. Ya, genap atawa maksimal lah. Maksimal. Paling lila 6 bulan ke dibayar. Paling cepat na 4 bulan dibayar. Ulah liwak. Cek Mama Sukarta. Ngarenjag ceyah teh mitra. Ngadenge jumlah nu disaurkeun ku Mama Sukarta. Nu dina zaman harita mah sakitu gedena. Mun diukur kana harga sawah mah ku sabau teh can keneh bisa cumpon. Kaciri harita oge Kang Nardi ruwaseunana geus ret deui ngalieu ka ceyah. Duka kumaha atuh da pedah Kang Nardi ngalieukan bae ka ceyah, duka pedah naon. Na atuh ari gorolang teh mama sasauran matak nyelekit kana hate. Ya. Sakali deui darengekeun. Mama teh lain rek menta, lain rek menta. So. Atuh ka manehna Nardi teu pun sapenta moal menta pamulang tadi mah. Da pugu hari geus kieu mah leuwih penting bojo meureun batan kolot sorangan mah meureunnya. Kitu pugu ge dunia mah. Ngan halusna mah iyahna we sing bisa ngaragap kana hate salaki atuh iya. Ceuk Mama Sukarta bali mari ngereret ka ceyah. Bari pok nuluykeun deui cariosna. Dari salaki mah meureun hayangeun bisa nulungan kanu jadi bapana. Ya Rukiah, sing ingat nginjem mama mah nginjem. Ceyah olohok we mata simeuteun. Teu sangka ku bakal kitu sasauranana. Har, da abdi mah teu nanaon. Cek Ceyah, kadenge sorana rada ngageter. Mung nu janten bingung teh. Kudu juta ayana ya teh mama, komo seur-seur kitu mah. Ngarti mama ge ngarti. Mama Sukarta megat kalimah. Ceyah teh. Mama Sukarta megat kalimah ceyah teh mani gancang nakar mitra. Ngarti mama ge. Sarta geus ditungguan tangtu kitu kecap hidap ge ya. Ya. Rukiah, nganu pang penting na keur mama mah ayeuna lain soal ayana dina pesak, tapi niatna damun aya niat mah lain soal anu hese. Sagala ge beah ku niat mah kaharti Rukiah. Ceuk Mama Sukarta. Mitra kaum dangu geus sakitu bae nyaritakeun soal eta mah. Era da moal dicaritakeun ku Mang Anggang oge lamun taya hubunganana jeung lalakon rumah tangga ceyah mah. Najan henteu tog moal numbuna tapi natrat mere pangaruh. Mun teu kitu mah moal dicaritakeun asa era si Mang Anggang oge. Saha nu teu handeul atuh dina kituna mah. Benang kukumpul sasen sapeser ceyah teh. Nepi ka aya kaboga teh lain ku duit pamanggih. Gelang bawa ti lembur diantarana nu dipake modal teh. Mun modal teh mah atuh mayar cicilan ka bank desa can lila lunasna. Ceuk nu beunghar mah henteu lega ari disebut sawah pangabogana teh. Ngan sabau leuwih saeutik asalna ge kabeuli sotenan banewe nu rek ngaleupaskeunana keur kasadeg ku pangabutuh.
kakarak 2 kali panen gedena oge jeung sakali panen panyelang make jiga nu milu dibuat di sawah sorangan teh. Atuh harita tegugur angin mitra kudu dikaluarkeun deui keur nyumponan kapalai Mama Sukarta nu teu bisa dipondah deui. Nya eta garinya nama harita teh ngan ukur digadekeun. Tapi da sanajan Kang Nardi ngagedean hate ti harita ge ceiyah mah geus boga kayakinan yen pamohalan bisa kapamilik deui, pamohalan bisa kapimilik deui. Maksud teh moal katebus deui komo ieu gede kapanan. Kapan nu jumlahna laleutik oge nu geus teu puguh hulu buntutna. Harita teh Kanyi Haji Julaiha minangka jalma nu beunghar ngagadekeunana teh. Tekan catur kumaha sedihna ceiyah basa nandatangan surat perjanjian ti desa. Jaba asa wirang deui da jadi carita atuh. Juragan mandor kepala perkebunan teh nu kakoncara ngagadekeun sawah taya beja ti anggalna. Bangun nu dadak-dadakan. Geus mitra lah ulah hayang tararang dikananaonkeun eta duit teh kumitohana. Mending tong terang mitra. Cukup bae mun kumanganggang dicaritakeun yen teu puguh alang ujurna duit nu sakitu gedena teh. Teu kahilir teu kagirang. Ringkes namanya pirasa ceiyah teh henteu nyoledat. Lapur sawahna teh. Ragrag kana leungeun Nyi Haji Julaiha teh. Nya teuing nya mitra, kabina-bina boga mitoha teh. Mitra kaum dangu urang teraskeun, keun ku duit mah. Tapi ti harita aneh, 1000 aneh. Ceiyah teh jadi pohara dipicecebna kumitohana teh. Aneh pan. Ti harita nepi ka ceiyah boga budak nu katilu, malah nepi ka pindah pisan di tempat eta basa Kang Nardi dipindahkeun. Jadi kepala di perkebunan enteh anu hiji deui tapi angger masih di wewengkon eta keneh. Mun teu salah teh leuwih ti sakali ceiyah kasumpingan deui kumitohana teh. Komo leuwih kagok banguna teh barang geus pindah ka nu rada kota mah nu matak eta diantarana nu jadi sabab pangakhirna kapaksa ceiyah kudu balik oge kudu runtag rumah tangga teh saperti nu geus kacaritakeun diantara namanya pikeun ngabuktikeun teh bae yen teu leuwih penting bojo batan sepuh. Malah sing horeng teh ti Ama Sukarta pisan calon keur ngaganti manehna oge. Bekitu teh lah kituna teh sanggeus ayeuna cenah ceuk bicio nu harita kungsi nepungan deui ka ceiyah remen aya bejana Mama Sukarta sok sumpingna teh. Malah kungsi aya samingguna cenah ngendong ngalayad mantu anyar teh. Mantu nu tangtu oge leuwih nyaah kamitohana meureun batan ka anak jeung salaki sorangan. Mantu nu tangtu oge jauh leuwih hade batan ceiyah nu geus didepak dipiceun lir kana hiji barang nu taya hargaan. Mitra kaum dangu kitu kasang tukangna nu matak rumah tangga ceiyah jeung Kang Nardi. Jadi kitu teh ayeuna urang balikan deui ka kaayaan ayeuna. Poe ka poe geus kaliwatan meneran dincak di poe Minggu sore harita teh. Di lembur ceiyah wanci tunggang gunung manicuh cih Mama Umar jeung Marum dina mangsa harita kusabab teu puguh terojol aya tamu aneh
Ker di tempat leutik kawas lembur Mama Umar mah da aneh atuh ari katatamuan ku Pamurad teh. Ari Pamurad teh mitra salaku kepala bagian perkebunan teh nu aya di Lembang. Nu teh lian iwal ti perkebunan teh tempat Kang Nardi digawe di dinya. Nu ayeuna mah cenah Kang Nardi teh geus naik jabatan salaku kepala bagian pemasaran. Jeung istri deui juragan Murad teh sumpingna kitu mah meureun bari ngalayung da nyandak putra sadua-dua. Mawa mobil jeung supirna Mang Jaya cenah mah keur aya di imah kolotna nu kabeneranana teh teu jauh ti lembur Ceyah. Imah kolotna Pamurad teh sasat beda kacamatan, temeakeun waktu sajam perjalanan. Ceyah jeung Maru keur nanggap si panengah harita teh. Pedah kamari ku pamana dikirim manuk galatik 2, lalu cupisan atau heunana budak teh mani susurakan atuh. Kalayan buru-buru didamkeun ieu cenah nu pamatuk narada melangkung nu manehna ari nu hiji deui keur adina sasat ditatap diusap jeung diciuman manuk teh. Ku Mama Umar ku anjeun teras dipangdamelkeun kurungna dialus-alus pisan. Ngadekul kamari mah ditungguan ku putu. Manuk teh dihijikeun dina sakurung teh. Nya ku budakna Ceyah kurung teh dirarawisan ku lamak menang menta ti sesa-sesa tina kaputan minang kaurut bahan jahitan nu teu kapake. Pajarkeun teh di banderaan cenah. Lamak nu bodas dipintel-pintel cenah dijieun babantalan keur bobo galatik kitu. Leuh meuni bungaheun pisan barudak teh. Keur nginumna ku cangkir seng dikumbah ku sorangan. Deusian caina tina kendi ku sorangan. Kancar kincir kaditu ka dieu barudak teh kayungyun nalingakeunana oge. Tuluy diajak ngomong manuk teh. Diajak ngomong ku budak cadel da manis siga nu ngobrol uplek atuh. Bari pepeta kituna teh. Bari cacala katakan malah dikawihan segala rupa. Taksiran urutan indungna mun keur mangdongengkeun ka maranehna. Lucu hese nerangkeunana kalucu basa Ceyah nalingakeunana teh. Mak rumah bakat ku kayungjun ka tembong cisocaan sagala. Basa budak ku Ceyah di mandian kurung manuk teh teu meunang jauh kudu ngabanding dina deukeut bak. Kitu deui basa sare teu seurik na dikeukepan kurung manuk teh. Keukeuh teu meunang jauh. Sapopoe budak teh ngeletek ngaheureuyan manuk gigireun indungna. Jongjon Ceyah ngaput ari budak anteng mah. Tapi tekaur ku seserian jeung serikeun budak ngajak ngomong kana galatik. Siga kolot keur nyarita jeung budak. Mitra kaum dangu tah keur kitu harita ge keur ngome-ngome manuk basa jol tamu aneh teh. Sanggeus uluk salam tamu teh dicalikeun ditepas. Emak rumah teu kersa mayunan pajarkeun teh isin saurna. Putra Pamurad namina Dang Ilin jeung Dang Empen nu terus nyampeurkeun budak Ceyah nu keur nyoo galatikna. Ari Ceyah saur Bu Lilis garwana Pamurad ka Ceyah. Lembe terang abdi mah yen aceuk teh aya di dieu. Tos lami aceuk teh? Ditanya kitu pok Ceyah nembalan. Sumuhun tos lami Den. Cek Ceyah rengkuh sasat atasan Kang Nardi kapanan. Jadi tiba heulana oge Ceyah mah nyebut oge Den wae ka Bu Lilis teh. Aya hiji deui bosna minangka direkturna nyebutna teh juragan istri jeung juragan pameget. Nguping tati garwa bendahara perkebunan nya kamari basa kumpulan di kantor pusat. Saurna mulihna teh anjeunna ka ditu heula ka bumi Kang Nardi ari pek teh aceuk teu kasondang. Ngan cenah aya sumuhun aya anjeunna cenah mun garwa Kang Nardi anu anyar garwana Kang Nardi anu anyar nya ti anjeunna pisan nampi wartos aceuk tos mulih oge. Ya aceuk da mani nangis cenah aceuk. Meni nangis cenah teh sumuhun bojo Kang Nardi anu anyar. Saur Bu Lilis muni panjang lebar. Rupina mah parantos nasib abdi ieu mah tembal Ceyah pondok. Ari terasna ieu bendahara teh miwarang abdi ka aceuk. Kalaresan ieu teh nuju munjungan sepi
Hanjakal cek abdi teh. Upami terang mah acek di dieu beres panginten. Cek Bu Lilis deui. Nah aya naon kitu enden? Tanya Ceia. Nya kamari teh aya tamu di kantor pusat. Basa pengukuhan kenaikan jabatan. Mani bingung abdi teh. Nyayagikeun tuangna sumun dagar mana Kang Nardi. Nu ayeuna mah cek abdi mah budak keneh acek. Budak keneh can terangan kana atu-atuna nyayagikeun tuangan. Nyi Eha deui keur kabeneran teu aya harita teh. Sasat mun aya Nyi Eha mah mohon garwana pamaman teh geuning. Meureun abdi teh teu repot teuing da beja mah keur ngalongok putrana cenah ngalahirkeun Nyi Eha teh. Ih, ari acek. Atuh abdi mah kata mah kudu muk sorangan acek sumuhun kadua Nyi Bendahara we harita teh. Dibantuan ku barudak pagawe perkebunan nu awewe. Aduh, terang-terang aya acek di dieu mana hese-hese teuing atuh kamari teh pangintennya. Sumuhun jasa catering pasakan kanggo nyuguhan tuang leut tamu di kantor pusat berobe panginten dikaacekeun nu tos biasa kitu teh acek. Cek Bu Lilis menit capek tanganna keranan jadi tanah teh. Mitra kaum dangu, kocapkeun budak Ceia nu harita keur anteng jeung palaputrana Pamurad keur cacalakatakan we ngaheureuyan manuk galatik teh. Ari Pamurad mah teu loba ngomong, maehna mah ngadon ngaleos ka tepas nyamperkeun Mang Jaya supirna nu diuk di hareup dina kursi hoe. Gek Pamurad oge diuk deket pot kuping gajah terus ngobrol jeung supirna bari melenyun udud. Dina kayaan kitu pok Bu Lilis nyambung deui omonganana. Ya acek. Kieu ieu teh salaresna mah istrina direktur produksi Bu Ningrum. Juragan istri? Cek Bu Lilis. Sumuhun kunaon sareng juragan tenden? Tanya Ceia. Amanat ka abdi teh. Saurna kade bisi poho mun kalembur nyimpang heula ka acek. Ari eusi nama acek disaur ka ditu nempangan anjeunna kada sumping saenggal-enggalna saurna ti barang pisah basa ngalih ka pungkur teh can parang ngobrol deui. Bakuna mah saurna bade maksad parasan dang mari. Ieu malah katitipan artos ti anjeunna ieu haturan acek mangga geura tampi. Cek Bu Lilis bari ku siwal ngaluarkeun duit tina jero tas leutikna. Shot ditundana luhur meja. Pok ngomong deui. Keur ongkos kereta api saurna. Sakalian upami acek bade angkat abdi nitip bungkusan aturan juragan istrinya. Sanesna naon eusina mah sale cau kasedap juragan pamegat. Mumpung abdi nuju di lembur, enjing bae abdi ngajurungan Mang Jaya ka dieu nya. Kade lali acek. Cek Bu Lilis deui. Demi putrana teh mani kudu dipaksa barulihna oge. Barataheun karesepkeun keneh nyawa galatik. Kot kararempih duana oge marugan heula basa dipaksa mulih ku ibuna. Mitra kaum dangu. Sanggeus semah mulang pok marum nanya ka Ceia. Aya naon Nyai urut durungan teh? Puguh saur abdi di saur juragan ageng. Bu Ningrum istrina direktur produksi ka Bumina. Nah aya naon kira-kirana? Tanya marum deui. Rupina mah pedah wartosna bade marasandang mari. Tah geuning, cik atuh tambah kesel. Numawi. Rada seperti purun marek mios teh. Cek Ceia deui bari kop nyokot duit ti Bu Lilis teh sup diasupkeun kana kantong dastarna nu beulah katuhu.
Mitra kaum dangu teu karasa wanci ngagayuh kaburitnakeun. Kapireng sariak layung ka cidamat takwa asna. Tutuhan robah warna koneng umyang lirma sinangling kahibaran ku cahyana nu sumirat di tebeh kulon. Tonggeret reang di sarada angin letik ngahiliwir dang daunan pating arulang kawas anu ngagupayan. Tidinya mahreup weh teuleum waktu sareupna wanci tenyesakeun panasna mata poe. Dina kaayaan kitu ceuiah keur nutup-nutupkeun jandela. Ari Mama Umar geus rek angkat ka masjid. Tapi encanjung ari si Minah keur ngampih-ngampihkeun hayam. Mak Rum mangkon si bungsu ngagentenan si Minah. Telila kadenge aya nu pupuntenan. Barang diilikan geuning Ki Jaya, supirna Pamurad teh nu diutus ku garwana Pamurad sugan teh rek nganterkeun bungkusan nu tadi disaurkeun teh. Nah atuh ari pok teh mehna ngomong, abdi teh dipiwarang ku juragan istri, ceuk Ki Jaya. Naon Bang Jaya? Tanya ceuiah. Teh nu mawi barang sumbing ka bumi teh dang ilin mane jejeritan. Saurna palai galatik. Saur juragan istri bade nambut galatik hiji ayeuna kedah ka Bantun. Teu pira mitra padahal mah galatik. Tapi ieu karasana kana ceuli ceuiah mani asa ngadenge sada gelap anu ngabledag. Lamun teh mah Ki Jaya datangna teh rek minta barang sejen nu leuwih mahal. Malah upama nginjem mesin jahit nu jadi modal hirup manehna. Asa moal ngajelager teuing kadengena. Ieu mah manuk galatik. Tur galatik teh eta kakayaan si Ujang. Jimat hate manehna. Kakayaan nupang dipika memeutna. Katingali rupina ku Mama Umar oge. Yen ceuiah teh ngan bati ngahulang we, kawas nu bingung. Mitra kaum dangu anjeuna nya Mama Umar cacakan sepuh mending ngabalieur atuh basa ngadangu kapalai bulilis teh. Nya anu bi dicaritakeun deui ku Ki Jaya ka anakna. Sajorelat budak teh ku Mama Umar dirawu tuluy dipangku. Hayu urang ka masjid jeung eyang yuk, saurna. Budak teh teterejelan keukeuh hayang mawa manu. Ku Mama Umar dicandak we akhirna mah kalebet kamar teu poho. Manuk oge dibawa jeung kurung-kurungna. Atuh manuk dibawa jeung kurung-kurungna nya mitra. Wah ieu naskah teh. Manuk lamun teh jeung kurung-kurungna mah hibar manuknya. Sok calik heula Mang Jaya antusan sakedap, cek ceuiah nu terus ngaleos ka jero kamar kolotna. Mitra kaum dangu atuh dina wanci eta teu nyana hiji budak umur 4 tahun, hiji indung, hiji nini jeung hiji aki. Di hiji tempat jeung hiji waktu babarengan ngaluarkeun si mata. Nyeung ceurikan manuk galatik nu daek teu daek kudu dipasrahkeun ka Ki Jaya. Demi ceuiah mah teu wani ngomong. Kadenge harita teh Mama Umar nu sasauran ka budakna. Kasep, dang ilin nambut galatik hiji kagungan ai bae pasikeunnya. Hawatos ayeuna bae disandaknya. Aneh mitra, padahal macing atuh budak teh sing ceurik ngagoak, pek jejeritan, malah pek nepi ka digerelengan oge dina palupu. Kanyat. Pek atuh bener mah ceurik sing tarik, meureun moal matak nyeri teuing pikeun hate ceuiah teh. Nah atuh ari ieu budak teh kalah kamelong weh. Bari olohok bangun heraneun mencrong we ka akina. Saeutik-saeutik ka tembong cimatana ngajambeng. Celak nyak celakana pipina. Geus teu kuat nenjona ari kitu mah ceuiah oge. Ngan basa rek dirontok pisan si Ujang teh miheulan ngarontok ka akina. Nyusup kana pangkonanana. Budak teh nyagruk ceurik jiga kolot. Tejejeritan seperti pantas budak sailaharna. Mitra kaum dangu pikeun ceuiah mah bangun nyerina teh kabina-bina. Eta tah nu matak parna pisan nyerina keur ceuiah mah. Keun atuh meureun da ceuiah mah awewe.
atawakeun atuh emak rum oge awewe komo dan ninina masing tekuat oge ningalikeunana ceuyah jeung mak rum teh nepi ka nyegrug ceurik mata karti kitu nama da awewe teh ya katampona asemarnah jeung munasabah tapi ieu mah Mama Umar ku anjeun arang langka ceuyah meningali mama cisosan seperti kitu heumeun da sasat ka incu bari ngarangkul si Ujang teh bari nangis Mama Umar teh nu sabar Ujang Bagar ke ku eyang dipeserkeun deui isukan cepulah ceri kasep karunya teuing ieu budak mitra kaum dangu antuk nama harita di jero kamar opatan hujan si mata jeung cerikan manuk galatik siga dongeng ciptaan tapi nya kejadian nya kaalaman nya kungsi kasorang ku ceuyah pisan Cinta anjeun aku mantena muda Wening asih keteresna medah tina sanubari biru jeung hangkat junjunan nu ngagpai himut manis telila kadenge aya nu ngadehem di luar taksiran Ki Jaya geus kasaleun sok atuh nyai sok cokot manukna bikeun hiji kade ulah nu bengkung pamatukna saur Mama Umar rada dareuda ngadenge kitu leungeun katuh ceuyah kot ka ngadegdeg basa diasupkeun kana jero kurung teh sanajan geus apal saliwat oge mana nu bengkung pamatukna mah moal pahili benerna mah ulah kitu atuh si Ujang teh keun bae ku hidungna dicokotna da moal pahili ieu kitu kahayang manganggang oge mitra tapi ieu mah mitra nu matak nyeri kana hate Mang Anggang nu keur medarkeun dongeng teh eta budak make ngalieuh mencerong kana leungeun indungna nu geus asup ka jero kurung geus kitu gabru gue budak teh nyuh deui ka akina siga anu teu ikhlas nalingakeun inditna hiji ingon-ingon nu kumanehna dipikamemet nu hari tarik dicokot ku indungna ari ceuyah nurutan si Ujang manuk teh geus dikaluarkeun mah digalemohan heula jeung diciuman geus kitu maju maehna nangtung kojengkang kaluar kamar basa adu hareupan jeung Ki Jaya teu ditenjo acan beungeutna Ki Jaya teh bade ngasongkeun eta manuk teu diniatan ngomong oge sasat teu kuat ku nyeri hate atuh pok weh bibirna teh kawas aya nu mawah ujukeun ka juragan istri kuring ini teh isuk kana kareta tabuh 5 subuh kitu nya lamun tek nitip ayeuna anterkeun ku Mang Jaya ka dieu kadenya peuting ayeuna cek ceuyah duka kumaha da ujug-ujug ngong bae kaluar tina bibirna Setia anjeun setia Gumelang taya sudahna Dumati anjeun dumati babati rejeng asihna waktosna mitra kabujang seep cag urang tenden heula di handeuleum hieum geusan sampuraneun cag urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun di wadahan cupo manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik senabaran sari tutup lawang sigotaka permios